Awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek larek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka bisyai'in ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngeridit mobil datang dek ngeridit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das wari mah hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah li alam Allah ngara Allah nyahoeun mayaqafu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh Allah teh kadeu kurang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayaqafu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kredit dan karang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kumaha ge henteu abdi mah moal ngredit moal abdi mah moal kadeuleu tegerna iman di jero dadaan tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% teh 10% acan ieu mah lah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae moal aing mah kadeuleu tegerna Assalamualaikum bagi Bah belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain deh mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu hoginya 3 tahun udah ini mah ya udah bawain satu dah tuh iya teh kan geus leutik ya leutik iman di hate jelema eta letik iman di dada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas sayd la yabluwannakumullahu bisyai'im minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib faman ya'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim wallahu a'lamu bimuradihi ya ayyuhalladzina amanu eling-eling akeh kang padang imankeun ya ladzina kabeh la yabluwannakum yati bakal nyoba temenan yati bakal nguji temenan kuming sira kabeh la yakhtabirannakum yati tegese yati bakal nyoba temenan kuming sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bisyai'in kalawan suwiji-wiji birusulihi lakum kalawan pirang-pirang kiriman Allah lakum gadwe sira kabeh minas saidi nyatana saking buburon tanaluhu kang merkolehu ing said aswari minu tegese pirang-pirang kang cilik minu saking said aidikum apa pirang-pirang tangan sira kabeh warima hukum lan pirang-pirang tumbak sira kabeh
al-kibaro tegesing pirang kang gede minu saking Usaid wakana dzalika bil Hudaybiyah lan ana apa zalika mangkono ibtila iku teteping dalam tanah Hudaybiyah wa hum yurimuna laudaya sahabat kabeh iku lagi pada hari haram ya sahabat kabeh wa hum muhrimuna paganatil wasumagana apa sato gesit wa tayrulan burung tagsa hum iku ngaliputi ya wasulam tayrhum ing sahabat pirihalihim dalam pirang-pirang pemondokan ne sahabat li alam Allah depan yang tawuruh uning zapagus Allah ilma zuhurin kalawan wuruh zuhur mayaghafu ingong kang wadiyaman wing Allah bil ghaibi ala tetap kalawan kang gaibalun yaiku dari alay gaiban tegasa alay kang gaib lam yarahu kang ora ningali man wing Allah payajtani bubakang adoi yaziman payajtani bala masaida magantang adoi yaziman asaida ing buburon pamanita da magaw desa pamaniku ngaliwat atau zaman pada zalika ing dalam pada zalika naing dalam sausana mangkon larangan penyegaan huzaking Usaid pastadahu maka ngaburan ya simanu ing Usaid falahu maka ikut tetap kada manazabun alimu dari siksa kang lara ayat ieu nuluykeun ayat anu kamari ngan patalina ayat ieu jeung cobaan-cobaan terhadap manusia. Manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke saah ieu bahkan terus datang ke akhir menjelang kiamat. Terus baik berputar ku Gusti Allah teh dicobangan bahasa dicoba teh ya jang urang padahal Allah mah atuh teu kudu nyoba ka urang sebab kaweruh kanyaho ka uninga geus aya di Gusti Allah mun dicoba kuat jeung henteu napan geus apaleun Gusti Allah mah mukmin jeung kafirna Gusti Allah geus apal kuat jeung teu kuatna Gusti Allah mah geus apal janu nguatkeun jeung nu henteu nguatkeun pan Gusti keneh deuk kumaha ge nu soleh jeung nu toleh atuh pan geus apaleun janu nyolehkeun Gusti Allah nu nolehkeun Gusti Allah aku make dicoba jang urang geus bahasana sanajan nyalande ka Gusti Allah nu dimaksudna maka urang ieu bilagah ngaran istimewa supaya kaharti ku urang kabehan sebagai makhluk anu makhluk teh pan dititah ibadah ka Gusti Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa emang dek dicoba kumaha kitu ieu ku Gusti Allah dicoba teh lantaran kahirupan urang Arab wakana sayd kaayaan buburon eta ngajadikeun kitu adatal Arab ngajadikeun kitu ma'ais li arabil aribah atau li arabil uraba artina kieu urang Arab teh kahirupanna teh ngabuburon kaleuweung mawa panah mawa pedang manuk diburon kumanehanana aya uncal kemudian aya berbagai-bagai hewan teh dibuburon dijual ka pasar tah kahirupan urang Arab baheula di zaman jahiliyah datang kamer ka Kangjeng Nabi teh kos kitu kahirupan maisahna jadi mayoritas urang Arab teh maisahna kahirupan perekonomian ieu adalah buburon mendak ngetren coba bae bayangkeun waktu Kangjeng Nabi itu Ibrahim ngalayan ka Kangjeng Nabi Ismail ke Mekah pan Kangjeng Nabi Ismail kenyenan panah handapeun tangkal kayu belah ditun Zamzam lamun geus ka Mekah mah ieu Zamzam ngan kitu ge kuari mah Zamzam pan ditutup ieu mah bagi nu baheula can ditutup ieu Baitullah ieu Zamzam sekitar bangsa 50 meter aya tangkal kayu gede rada luhur kadinya setik eta tangkal kayu pake nyuhan Kangjeng Nabi Ismail nyenan panah jangan tak buburon
kalau ke dibawa terus kalau lain Kangjeng Nabi Ismail baik mayoritas orang Arab teh maisah naeta ke dibawa ke pasar dijual. Itulah datang ke zaman Kangjeng Nabi urang ya buburan teh sangat ngetren luar biasa terutama hewan-hewan anu lalindek bangsa permanukan manuk anu laletik kalau menuju rago eta teh bangsa pecang bangsa uncal bangsa nu kitu mantak kapanggih minyak misik ge kapan tina uncal di dieuna aya ngagenteng segede kieu eta teh lamun geus dagag sorangan eta lah jadi biang minyak misik dibelah kurang dicampuran ku cai mun teu dicampur ku cai teu beak-beak seungit terus bae asli eta lah getih anu berubah menjadi minyak misik asli getih tadi nama kulantaran geus berubah kuari jadi minyak bisa dipakai kuari kafir tadi malah kulantaran geus baca 2 kalimat syahadat jadi muslim suci kuari mah bodoh tadi barang ngaji haju kuari jadi pinter nundutan mah suci bos gitu betul. Nah gitulah cerita kehidupan orang Arab setiap ayat kehidupan didinya pasti bakal dicoba ku Gusti Allah sakumaha Gusti Allah nyoba di zaman Bani Israel saat eta di umat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam umatna dalam kehidupanana mencari maishahna perekonomianana perikanan mayoritas perikanan ka laut terus anu ka laut nu ngadagangkeun nu ngider etalah di zaman Kangjeng Nabi Musa adalah perikanan mantap eta aya bae di ku Gusti Allah rek dicoba mah awas ulah ngalalau poe Sabtu dilarang sedangkan lauk teh poe Sabtu lobana di luar poe Sabtu rada kurang bahkan bisa disebutkan eueuh tapi lamun poe Sabtu Masya Allah kadeuleuh ku mata sedangkan dilarang cek Gusti Allah bejakeun Musa Sabtu teu meunang ngalalauk kumaha eta aya nu kuat aya nu henteu deuk nyoba datang ka mana iman umat Kangjeng Nabi Musa ternyata 70% teu kuat hanya 30% anu kuat nuturkeun larangan eta aya nu ngahela Musa bejakeun ka Gusti Allah aing ngalalaukna mah kami moal poe Sabtu pasti ge Senin Salasa kan kami mandek nyeun kamalir be ti laut supaya lauk teh poe Sabtu ka ditu ka empang kami meunang tanda ulah poe Sabtu mah ulah nyeun kegiatan naon ibadah ka Gusti Allah Sabtu teh ibadahna Yahudi Sabtu mah ibadah ulah aya kegiatan perekonomian perpolitikan tetek cek Kangjeng Nabi Musa teu kuat teu tah di zaman Kangjeng Nabi urang ieu adalah buburon sangat ketren maishahna teh dinya anu ngahirupkeun negara teh negara Mekah ngahirupkeun negara Madinah manusia-manusiana teh buburon kaleuweung dilarang ku Gusti Allah waktu Kangjeng Nabi aya di Hudaybiyah untuk mencoba kekuatanana jeung dideuleuh keimanan manusia datang ka manda sieuna ka Gusti Allah anu maha gaib coba turunlah ayat ieu ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai' eling-eling jelema anu arariman mukminun mukminat yakin jelas pasti la yabluwannakum Gusti Allah bakal nyoba ka aranjeun kabeh bakal nguji dek di dalam mana nu kuat mana nu henteu kudu loba diujina teh kudu keur digeluti ku manusia saat eta ge hanya bisaim minasaid hanya sakadar tina urusan buburon ieu teh ngabahasakeunana Gusti Allah bisain make isim nakiro teh kapan maedahkeunana bisa kana umum kebelah dieuna mah bisa maedakeun kana tahkir bisa maedakeun kana hina berarti ngabuburon teh usaha anu hina
sanajan bisa ngahirupkeun dina perekonomian Mekah saat eta, tapi usaha eta teh termasuk usaha anu hina, ngan sakadar ngalah hewan, ngan sakadar ngalah itu uncal jeung sajabana, kemudian dijual ku Gusti Allah teh dilarang lantaran eta perusahaan anu teu pati bagus nu hina. Geus kabahasakeunna ge make naon kitu ngaranna bisain. Bisain teh isim nakirah teh maedakeun kana takyid perekonomian anu melalui hewan, eta adalah syai'in minas syai', artina hina ieu buburon teh dilarang ku Gusti Allah. Awas birusulihi, kiriman-kiriman Gusti Allah pan aya hewan mah teu bisa dikembangbiakeun ku urang. Lantaran sanajan dikembangbiakeun ge kadang-kadang panyakit teu gawawa, geus dikirim bae ku Gusti Allah gunung anu breng manuk pinuh, gunung anu uncal, leuweung anu gitu embe, gunung anu terus bunding, gunung anu sapi leuweung himar. Tah eta teh birusulihi lakum, dikiriman ku Gusti Allah hewan-hewan per gunung, per leuweung, per daerah. Geus engkena bisa kieu gunung anu oh berarti dek ngala uncal, ieu panahna. Gunung anu oh berarti dek ngala manuk, ieu panahna, ieu alatna. Dek anu oh berarti dek ngala sapi liar, maka ieu alatna. Geus diterap-terapkeun ku Gusti Allah. Nah ieu lah ku Gusti Allah bakal dicoba bisain birusulihi lakum, dikirim ku Gusti Allah, tapi kuari dek dilarang ku Gusti Allah. Tanalu aidikum warimahukum, anu bisa benang kuleungeun lamun anu laletik manuk-manuk teh araraneh di zaman harita mah keur encan dilarang mah ku Gusti Allah teh tetep bae kudu dibandring, tetep bae kudu dijaring, tetep bae kudu dileget. Barang ku Gusti Allah dilarang mah masyaallah eta manuk teh halali beran di luhureun hulu, halali beran we di dieu di pundak. Ya Allah sing gelibet uncal-uncal segala rupa, sedengkeun ieu kan dilarang ku Gusti Allah teh dicoba ku Gusti Allah. Coba datang ka mana kaibanan anjeun. Tanaluhu aidikum, anu laletik mah bisa dicekal kuleungeun tanpa susah payah. Warima hukum nu geledek mah make panah, make pedang jeung sajabana, tapi aya dina kagampangan. Nu jelas mah babari jasa ngalaman nu teh, tapi kuari dilarang ku Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah dilarang. Nai wa hum muhrimuna fakanat tilwah suwat tayr tagsahum pirihali, dilarang. Awas ulah selama beberapa hari, ulah salila di Hudaybiyah turun ayat ieu teh. Waktu Kangjeng Nabi dek nyerang Mekah, mampir di Hudaybiyah, kuari jamaah haji kadang-kadang ngalami kot ke Hudaybiyah, ka dieu ke arah Jeddah. Masjidna sangat sederhana teu dibangun, caina kadang-kadang kurang di Hudaybiyah mah. Eta teh kadang jamaah haji kuari ngalami kot ka Hudaybiyah dek umrah masalah, penting ka tanah halal bae, lain ka Jaronah, lain ka Tanaim, tapi ka Hudaybiyah. Ari urang lembur mah teu nyaho dongengna Hudaybiyah we naon ieu Hudaybiyah, teu nyaho kaler kidul, teu nyaho hitut bau. Teh dongengna kos kitu tah. Ketika Kangjeng Nabi dek nyerang Mekah, nah di dieu mampirlah di Hudaybiyah. Ta eta teh ta cicing di Hudaybiyah, Kangjeng Nabi aya di dinya kuari tanda antara Mekah jeung Jeddah. Ta eta teh make tugu, ieu tanah halal ka dieu, ieu ka dieu tanah haram. Ta eta teh Hudaybiyah ngaranna. Masjidna teh dibangun baheula mah kuari geus rada dibangun ge can optimal tapi ya. Kemudian caina ge saeutik di dinya, urang ngalami kot kadang-kadang henteu. Wah masalah geus ngan ieu mah carita Hudaybiyah, turun ayat ieu teh di dinya tah. Awas segenap kaum mukminin, kaum muslimin, mukminat, muslimat, Allah ngalarang mencoba karanjeun kabeh saha anu kuat jeung saha anu henteu lian Allah, supaya Allah ngayahokeun mayakhafuhu bil ghaib ka jelema anu sieun bil ghaib, hana anu gaib ka Gusti Allah nu gaib. Kan urang lamun teh mah dititah ku bupatihna aya kadeuleu ngajengleng jeung make aturan-aturanna sieun wajar lantaran kadeuleu ku mata.
mun gubernur nginstruksikeun kadele kumata instruksina sieun mun dilarang kitu keneh lamun komandan di abri batalion aya aturan-aturanana mun menyalahi aturan sieun lantaran kadele kumata kadenge ku celi komandana galak jasa tilok seri-seri ajan kitu keneh di kepolisian atawa aturan-aturan di organisasi urang teh bisa sieun lantaran kadele kuari mah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah haram halal meunang henteu sunah makruh bari Allahna teu kadele tah dek muji Allah teu kadele nu ngainstruksikeun dek datang ka mana nurutna diuji ku Gusti Allah nu mentak di dieuna ya'lamallahu ilma zuhurin cek Imam Jalal ya Allah mages apaleun ieu lialam Allah ngarah Gusti Allah teh apaleun ieu teh ilma naon ilma zuhurin berarti goyahna jang urang ai ilma zuhurin mah ya Gusti Allah Bapa geus apaleun nu mukmin jeung nu kafir atuh memang lang Gusti Allah atuh Allah Maha uninga anu ibadah jeung nu teu ibadah Allah teh kapan apaleun janang Gusti Allah nu saleh jeung nu teu saleh nu toleh atuh apaleun janang Gusti Allah ieu sagala rupa boro-borona naon lahir urang jeung maut urang geus kajahoan ku Gusti Allah janang Allah ieu atuh make dicoba kuliah lama oh Imam Jalal saeutik mah di dieu make ilma zuhurin maksudna Allah dek nyahokeun teh ilma zuhur supaya lahir ebreh ka manusia jadi lain ka Allah ngan disalandekeun ka Allah supaya kanyahoeun ku maraneh kabeh wahai para manusia saha anu iman jeung saha anu teu iman ka Gusti Allah saha anu kuat imanna jeung saha anu teu kuat ka Gusti Allah na ieu teh jang lanjut bisa kadele khususna halayak rame umumna ka Kangjeng Nabi Muhammad deuleu ku anjeun instruksi ieu saha anu kuat jeung saha anu teu kuat begitu truk diinstruksikeun manu kalali berdiluhureun sirah sedengkeun haram uncal-uncal embe-embe sing haliwir dihareupeun digigireun gitulah Allah teh setiap dek nyoba teh aya di dinya barangna aya nu ngintip bae Muhammad ayo Muhammad ayo emang kurang itu ingin bae pokona mah aya Muhammad mah deuk diala bae lauk manuk ieu waduh mun ku urang dijual manuk itu tuh hijina ge sakitu mun urang menang 10 mun 100 geus muji kitu bae cik nu saurang deh ulah kitu tetep bae lain ka Muhammad na Muhammad mah instruksi doang kanu mah gaib lah Allah mah teu kadeuleum ieu urang Arab ge kos kitu urang Arab tah urang Arab ge saru teu kadeuleum aing mah asal ku Muhammad bae ulah kadeuleuna izin aing ku Muhammad mah tapi lamun ku Allah mah pan Allah mah teu kadeuleum gaib Allah mah ya urusan urang jeung Allah waduh itu tuh embeleuweung waduh ngabring gitu tuh aya sabaraha tuh waduh aya 20 hijina sabaraha waduh lamun 20 waduh Muhammad ayo tele ulah sok kitu ge Muhammad nyahoon eta hampir urang Arab muji kitu kabeh hampir teu kararuat masyaallah teh ketika diuji kitu teh hampir teu kuat nah kuari dek we riba kredit saha coba kuari di imah mana anu henteu ngridit di imah mana anu henteu boga TV iya dicoba ku Gusti Allah saat babari jasa baheula mah urang deposito ka bank ke anakan atawa atuh ayeuna mah urang nunda duit kemudian cokot bungana baik eta teh gitu tabungan khusus atawa memang nyimpen bae geus kadeuleum bungana per bulan mun sataun wah bisa ngundak-ngundak jeung tambah-tambah kuari mah urusanna urusan kredit aduh meuli motor cukup bae kamari ieu mah 2 juta DP kebelah dieuna 1 juta DP kebelah dieuna 500 DP per detik ieu 100.000 DP hutang 100.000 ge hutang dek kumaha deui coba mulai kuari diharam-haramkeun ku kiai nu kamari diharamkeun ya kiai na ge ngridit ieu kiai na ge sukut kuari no comment geus teu loba omong kiai mun eta ngridit haram eta cek kiai mah haram lah teu teu kumaha eta bae jangan ngridit kijang pan
Gaya deposito si haram dan ada yang bayar lama gaya itu haram tapi tempatlah tu kumah orang baiknya nih sok diberepan ku bos. Di kumaha beresna, tak iya dicoba. Guys, lantaran haram ganti gua mah kurang gua mah ku daging. Make daging gua mah geus dasa bang, padahal mah bang kene koperasi bang daging bang dan lain sebagainya. Nu ngahuhuluanana kiai keneh bae. Masya Allah kamari multi. Oh, nu ngahuluana di Jakarta di Bandung kiai berudeng deui. Ndeu kumaha coba? Kabalinger teu ngaraji. Masya Allah. Sosok supi anu ditonton ku urang, didengekeun ku urang, udang-udang nage lain paranti salat ieu ngahalangan ieu tah. Ya ge sunah make udang-udang ge tamum eta teh apan dikaluhurkeun jang salat, di luar salat mah teh sunah. Ayeuna nama di luar salat jeung di jero salat make kos kitu bae. Ieu na kahalangan sujudna ka mana bego? Nyana kapan jadi kekentongna ngaji henteu sih. Nusa benerna lamun nyana geus dipromosikeun di Jakarta kiai sakitu intelekna promosi multi level. Di aji atuh mantak naon coba? Di eta mah ti Yahudi ti Amerika kokocoranna ge. Mantak naon we ditakrib bae teu bisa dilaksanakeun. Ulah atuh atau urang atuh nyeun sekup urang. Gedekeun ku urang, ulah ngagedekeun batur. Otakna diteuneun di dengkul. Lantaran ieu mah bang, ieu mah lain. Baca tuh, baca ku mata nu jelas. Besi dikerebekeun ka di neraka. Masya Allah. Nah, ieu kuari bang dicoba ku Gusti Allah. Ambalayah geus puguh bang ngajegir gedungna ti pakotaan. Kuari di kampung Ambalayah terus geus kredit. Nah ye awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek larek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun kabeh syai'in ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah. Dek ngeridit mobil datang, dek ngeridit motor datang, diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu. Geus das. Wari mah hukum nu galalde mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari. Ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun maya qafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib. Sieun teh ka Gusti Allah. Allah teh Allah teh kadeu kurang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang. Saha coba mayakhafuhu bil ghaib nusieun ka Allah. Begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah. Allah neuleukeun riba ieu kajian kukumaha ge henteu abdi mah moal ngredit moal abdi mah moal kadeuleu tegerna iman di jero dada. Tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% teh 10% acan ieu malah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang. Nah ieu mah DP-na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae meuli moal aing mah kadeuleu tegerna. Assalamualaikum bagi Pak belum ada motor ya di sini. Iya belum ada. Ini udah saya bawain deh. Mau pengen motor apa? Nggak punya uang gampang. Uang mah udah tiap bulan aja ya kecil. Anu oginya 3 tahun dah udah ini tuh. Ya udah bawain satu dah. Tuh iya teh kan. Geus leutik ya. Leutik iman di hate jelema eta. Leutik iman di dadana. Pagi, Kiai pagi. Aduh, pagi sibuk ya suka kemana aja. Ya kadang-kadang atuh undangan, ya, muludan aja. Kalau nggak punya kendaraan sulit, Kiai. Iya emang. Udah saya bawain aja di sini. Mau Avanza ada, mau Kijang juga ada, mau apa juga ada. Udah yang penting berapa itu? Udah gampang sama saya mah. Yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga. Udah gampang dah. Aduh itu aja lah. Ya udah bawain satu. Kiai Blon. Kiai Blon kos gitu tah. Ieu mana nu teger kiai coba kuat. Demandak ngomongna puluh ya puluh ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santai nu ngaraji kuari mah jauh. Atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu.
Iya alhamdulillah batur ngaji 20 30 mah datang ke 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon. Ya emang kos kitu teu meunang atuh lain bagian sia sia mah ngariung kuduna lain ngadoa bari ceurik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu. Ge sugat teh mah teu jadi mamalah. Atuh pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa. Oh sih. Kan banyakit di babawa kunyana yang dituturkan ku santri mual bisa tuh ilmu Allah mah teu bisa pakai lalagaan kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah kena nyahuan ka Gusti Allah belah dieuna kena bisaeun maca kitab kabelah dituna kena nyahuan ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu ajuk perek bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun wae ngaji mah kos gitu tapi lamun urang geus mengko tidinya mulai ngeridit hayu ti atut hayu ti WH hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun kok bisa kitu Kiai lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta di luar teknis pondok pesantren Islamun pondok pesantren maka teknis cara pondok pesantren modern dunia sama pesantren mah non teknis teu kudu make teknis pesantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun teu kudu make teknis udangkeun budak penting tahajud berjamaahkeun tahajudna balik we boro-boro tahajud sorakeun teu non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak duit papana neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ka masjid berjamaah Allah nongkrong ngajinya kitab naon kitab aing macan boga mulu ka ngaji ya ku kiai ge asal betah bae sebenarnya ti aya aturan ngaji teh aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu kahiji santri masya Allah eta mah make teknis gitu modern tah mah di mustak kita mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula lagi sok kira tiba heula lagi santri botakan kos du frustasi ke masjid kabelah dia geus embungnya sih bau suka segitu kan mun babaturan saya tak tanya satu kumaha aing bae sampai ka Allah mah itu kudu bisa kerja di ka mall ka Allah paling nya batur aing jeung sia sih telok nyaage satu atuh bararu bentek oh masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak tas subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zuhur kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak penting waya istirahat nyana memasak keneh bae aja dicarekan ku kiai na dolah emang kos gitu pondok mah bebas di pondok
Aju salah cenyahoeun KBG ka rahasia pasar teh. Ingat, awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah. Ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan. Kudu nu loyog, nu rendah hati, anu bener-bener endek. Nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teh budak ilmu kawalian. Teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian. Ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak. Mun bapa mah santrenkeun anak dihitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali. Ye, emang lain deui atuh. Lain deui pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah. Aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter. Eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh. Teu salat subuh berjamaah saleter. Di jero hatena mah biasa-biasanya supaya budak giat doang. Kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui. Mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh. Biasa baik tuh sabulan 2 bulan guys jangan rada betah mulai ngaji sorogan ilamanan lawan mina bina tu ambilin baruan siramatu bukan mantul kita bang ngaji di pondok makos lalagaan nabi jatuh mana bayadun leng saminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deui ya tatepkeun bae geus geus kitu bae pokona pondok pesantren mah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Aya muludan. Di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC. MC. Tukang ngatur-ngatur teh siap. Padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya. Ngan pantang mundur santri mah. Konsepna ti ditu mundur. Komo bab ngariung mah. Jadi MC ngadadak bisana santri. Emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisa nyana kebeneran deui korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres teh atuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sakalian geus hagas mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae aing sina naonan sakeuna santri ogos kitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji ke metakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan ti dituna coba kokorian ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dinya mikirnya berarti ieu nu kapake ieu di lembur teh akarak nya mikir saeutak saetik der bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang gitu aduh aing naik jadi ustad ya isuk tad kemana orang nonton bola yuk siap ustad bae wah nonton bola menonton bola bae da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadele kuari padahal mah di pondok nanti lok ngaji tapi di imah nama masyaallah kapake ku cek lembur teh ajang ulah ka mananya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dipikolotkeun burung jeung nya hatena seserian ya siap sapira jadi imam santri ogos kitu nuntut maju kabeh ge maju dak di Jakarta coba nu nyekel masjid pondok pesantren naon kata musola santri salap mayoritas hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang urang Serang urang Tangerang salap di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa keluaran lain salap masyarakat teu narima heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain padahal belum keluaran salap, masya Allah, salah sautak setting banget, maafu. Naon eta,
tereuhna basicna awalna memang maksud ibadah. Jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat. Tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin kudu lain ibadah duduiteun lain deui bae hatena. Jadi teu sapagodos antara masinis jeung muatan lain deui. Sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae. Kunaon maksudna lain deuk ibadah. Lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah ibadah tuh mata nu pasantren mah teu bisa kitu. Geus lamun kiaina mahiwal jadi tim sukses di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang, Serang, Pandeglang teu kudu ka Jakarta, teu kudu ka Jawa Tengah, Jawa Timur. Ambuk. Naon eta? Niatanana. Geus lain deuk ka Allah deui. Tah mantak sing hade ieu kredit. Ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge onang kuari henteu. Atuh sia teh kuari mah geus boga apaan sana ngredit. Goblok. Kamari mah ku masyarakat teh punten mama, kuari mah punten mama nu kan. Aya kanan kuari mah. Enggeus di luar nyaritakeun nah lain kiai kemah kos kitu ngridit. Lain kiai kemah nya mah jangan doana ge ini tim sukses. Lain kiai disatukan mah kos kitu. Beda geus teu nyambung, penyakit dibawa. Ye la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd. Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan orang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa hum muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan Maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus. Nu paling bagus mah tani, nomor kedua dagang. Eta nu paling hebat mah Maisha. Nomor kahiji tani, nomor kedua dagang. Geus sakitu. Dagang na ge sing hade, deui tani na ge sing hade. Ku ayeuna mah. Nah ieu lialam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah. Ge lain Allah supaya nyaho lain. Allah tedek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang muntak ilmu zuhurin ya Allah setik mantap mayakhafuhu bilghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu azabun alim sahabai jelema anu ngaliwat wates takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ai praknyana pasta dahu terus bae nya ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nya teh teu ngadenge kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bunga bang haram kredit haram tapi nya terus bae berarti tada teh pamanitada sahabai kiai, pamanitada sahabai ustad, pamanitada sahabai tokoh, pamanitada sahabai masyarakat, mukminin, mukminat sahabai anu ngaliwat batas takabur berarti geus diharamkeun kredit, diharamkeun buka bank terus bae. Cak Allah falahu azabun. Siksa wae. Tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah ye di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wa kila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema